di Australia neng berade moteng bade. Wah, terjadu. Oh terjadu. Oh Manawi ya mah kita bisa tema. Banget tuh neng. Dagang dia, penting beli dia ya. Ah, lebak benih ya. Tahu nah, pada hari sebelah video prima. Ada supaya baik, anak udah dasar hari dagang ulah halaman jadi cekot tema kejadian nanti kia telah belas nanti karena gudang batu lu pupuk ya pak bukan ada penting lagi Baji barade bonteng nayut buatan Australia si marmote ayo barade oh mohon Baji pilih pade ya bonteng di Australia teh aja nih Nah, orang bonteng di Australia buatan si marmote ayo mohon mangga atosan di dia lah. mangga mohon mangga Kang, calik deh Kang. Papunten lah ya teh, Bu Haji nuju ka pasar heula. oh Kita kan sasapu Kang. oh iya serius Wah, ada mah Kang teh. alhamdulillah ada mang Nah, ini jangan ini teh. iya teh bonteng ieu mah buatan di Australia asli ieu mah si marmot teh ada ieu mah Si Marmot. Lampung sae ieu teh. Aya deui ya. ieu teh langsung saya ieu na teh produk-produk na teh ieu teh da abi cek ah gambar model kirang panjang ayeuna Mana mah mari na terong dah soalnya. kalau terong mah alhamdulillah tapi ieu bonteng anu montana ieukeun teh Oh, bonteng. oh ieu teh lupa kumaha Itu bonteng Australia teh ya. Australia buatan si marmot teh ieu teh Pak Ji. Oh, iya teh. Biasa. Kami Kang. Amis, ieu teh. Biasa sih, enggak usah. Oh, bias, mangga. Ngaraosan heula, mangga. Si madu ya Kang. Oh, si mah. Si buatan si marmot teh Australia. Oh, si madu itu. Padahal mah Kang ya usulan ti abi. Jeung kerupuk nah Kang di jalan teh. Oh, kena nama. Oh, Kang kerupuk. Oh, berarti laku ngaosnya sang kerupuk mah nya. Wow, Kang. Di kebiasaan enak Kang. Ieu teh mama can nyobian gitu teh. Ngacan ieu teh. Da dunia tuh dipaing ari gacana. Eta mah. Aduh mah ya cinta madu. Cik nyobian atuh. Kumaha terus Kang? Rasa bonteng aja Pak Haji ya teh. Bener. Rasa bonteng gimana? Rasa bonteng ini kan. Si madu teh. Ya Allah. Iya, nya si Marmot teh ya teh nya. Macam mana buatan di Australia teh? Oh no. Penting. Kali jauh-jauh ieu nya Kang, padahal durang loba nu kieu mah jeung Kang. Dia mah buan ieu hayang payu teh geuningan Panji. Tadi kamari geuningan aduh. Enak sakilo teh tidang seek geuningan paling hiji eta teh nu eta na teh. Nu lakuna teh. Lakuna teh. Aduh. Tapi geuningan dicobaan ku mang teh. Patah sabonteng geuningan. Kenon Kang. Ke. Nah,
kacamata teh daya sabulai teh. Mana iya? Eta. Aduh, aya akan ketinggalan zaman. Kan itu kacamata nu ayeuna Kang. Oh gitu. Tapi masih tebih ya teh. Oh di mana? Di itu di Palestina. Oh di Palestina mah kitunya. Iya, sebelah kan. Katanya mah aku Israel itu. Oh. Bukan betah nilai kan. Oh. Pantes. Kan melalui penyobian. Iya mah tebih di Palestina kan. Iya mah penyobian kuasa. Oh iya teh. Oh. Oh. Kau sekam. Aduh, ngomplong kan. Kaos Nah, gitu ya. Kita tapi sakit. dibalik kan itu mah kan. Oh, aduh, Dasar ngomong mana tuh. Astagfirullah. Iya. Udah gitu kan. Astagfirullahaladzim. Itu tuh kan ya, itu kan biasa ya mah gaos gitu kan. Disebelekan sebelah. Nah, gitu kan. Jadi angin ayah wah ini sirah telat kelapnya ikah unak nyering lagi ampun sampai benar tuh ampun jangan panggil zaman ayunannya baca sambilan seperti ini Itu sudah ikannya kan? oh nya Kak, oh yuk wajib ayo Kak. Ayo. Aduh, ayo lompatan wae. layang-layangan niku Salah. Wah, geuning aya tiga yang nama. mana mereka itu udah tuh layangan wa tinggal udah wae layangan teh Itu teh kan semua poin tapi kenal. kapangi di mana wae layangan tapi nunggu poe wae no oh ini namanya Sok ngopi lawan. oh Sedapnya. oh apa oh Terus. tapi Pak Haji mah teh ditawarin dia teh ada haroko perasaan gitu ya jangan gitu kalau kamu orang oge nyobaan deh ini gagang teh aja ada hari dia teh tapi mah itu bareng ngasaan kak wah teh itu kan udah gagang teh saan oh nggak dibayar duka mau Aduh. tahu baji teh tapi dia mah cenah Lumayan bagernya namanya. ya itu deh Aduh. ayah Iya we nya Pak Haji. alhamdulillah nya aya pagi tapi nggak boleh mau dulu sebeli mere deh Duh, nah ini rame ngobrol naon itu teh. layangan cendik kan Ngobrolkeun iya mah pangan mah. Ya sedap dina Kang. mangga Kira ya. Tuh. Nyesehan ada kepokoen heula. Rese itu mau batu deh.
Alah. Alah, pokoknya ge kari kolorna we jelema nama ka mana. Ieu dah. Salaki usaha teu bisa ari teu ieu kieu teu bisa ngomean ieu acan rak-rak acan. Alah, kudu kumaha atuh ieu teh. Kalau habis teh di dieu we ketang bisi teu kapanasan teh. Nah, bajuna. Elah, asa ieu teuing. Asa kurang bending itu. Alah kumaha. Nah, dari heula pas popoe teh. Ini panas kieu. Cai da aya keneh ieu teh. Cik ieu aya. Aduh. Nah, itu asa nyeri. Huntu. Akbar. Jejedu dan di. Aduh, lu kumaha atuh ya. Asa aya salon pas tadi. Allah. Gusti, aduh. Kunaon itu huntu tuh. Cek kawit kan sok pasang. Aduh. Langsung paruh nih. Aduh, Gusti. Kumaha ieu teh aduh. Aduh, direrehkeun Gusti. Aduh, kopi hitam. Aduh, mantap. Kopi hitam. Sengkar, kieu mah meuni bere kopi Pak Haji mah hiji. Sengkar dagang ge mah ya. Tapi kudu hiji. Tuh, ieu gelasna memang bahan heula ieu teh punten laminya, Kang. Pak Haji. Iya, Pak Haji. Nuhun, satu acara ge Pak Haji eta lu. Coba sambil ngopi-ngopi atuh, Kang. Sok ngarepotkeun wae Pak Haji. Ngopi-ngopi we, Kang, ieu mah Kang lah. Santai we nya sedang mah nya, tapi minta tos ngomong ieu rezeki mah. Enak beureun euy layangan ngopi mah nya Pak Haji. Ngaos pisan, Kak. Sok tenang sampai hiji, Kak. Mulung, Kak. Aya 20 di bumi. 20. Nuhun. Kopi hiji dibagi dua. Ayat eta mah. Kas jantan. Ya, Yo, tahu sedang coba ya, Kang. Dia mah kopi dia. Ih, beli nanti, Kang. Gimana Pak Haji? Api mau sambil itu umroh kemarin teh, Kang. Oh, umroh Pak itu. Terus mau haji na umroh. Sami. Kurangnya bilang. Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Pelem. Iya Pak Haji, aduh. Iya mah, hobi ieu na, Kang. Itu. Hati teh beli ieu teh, Kang. Beli nanya, Kang. Naik ojek, Kang. Oh iya teh, maaf Pak Haji. Naik onta. Oh naik Arab, oh itu Arab. Ya. Naik onta di teh, Kang. Naik onta na teh onta anu beuneu, Kang. Ancul-anculan kan berarti kira-kira mah yakin haji teh di pasar kopi got. masih alabatan atuh. Aduh botir enak Sing sering we ka dieu kopi-kopi mah aya kopi-kopi. Aduh mantap. Aduh yang pagi amis teh. oh kami Sing atuh deh. Ah.
Mantap. Ya. Apa ya Dede? Teng mah cobikeun di calanaku ieu heula. Oh, abi bade dak dia di nanti Jadi aja adalah. dagang. Oh, mangga tuh lamun sae itu mah. Mangga apa yo mereka abi mah. Bisi ari uwa mah gitu kirang lakuna teh ari kana bonteng mah rada kirang gitu nyunya. Mangga teh tamu telangkung Di payu. muda mah kudu. Wah, Ya, tegar, Pak Haji. tegar. Sama Pak Haji wa. Mudah-mudahan Pak Haji lancar. Rek nireureukkeun heula pasti teuing. Tuh lu. Aduh. Wudu bismillah. Bismillah heula nya. Mantapkeun nu katubu bismillah. Iki aya si bibi itu meuli teh. Misalkan ya. Sing sopan urang teh nya. Sopan heula. Assalamualaikum bi, bade bade beli bonteng moal gitu kan. Nah, tapi ulah maksa. Kumaha pagi? Ulah maksa kadenya. Mun. Akhirnya mun can meuli mah cicing we heula di dinya ulah makan hingga. Lamun can meuli mah. Ulah maksa. Tak eta Pak Haji baheula kitu. Pak Haji mah baheula dagang korma baheula. Korma di mana Pak Haji? Eta di Cimeong. Pak Haji mah baheula. Dagang teh. Alhamdulillah cai lagi oh ya kuat umroh. Karena abi ge umroh dagang bonteng. Iya, tah kitu. Ayo tuh ka sadayana pamitan abi bade nyembian dah. Mohon sok kan sing laris ya. Sing laris. Laris. Mun Pak Haji nya teu Karena kepelakin ke jalan ya. Oh, mun. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Salam. Kau sing laris. Ah, istirahat lah we. Nama ah. Kuna istirahat teh tiga hari. Tadi kau cek wae. Kuna, awalnya ieu teh ubah kan kitu suga. Duh. Asa ka bener-bener teuing. Oh. Ampun. Istirahat lah di dieu. Aduh. Nyautan wae. Dek. Kamana di barudak teh reueuh. Bonteng Australia rasa madu anjay. Bonteng ieu mah ubar nyeri hulu, nyeri kuntu jeung petisen. Wah, bonteng wa. Aduh. Wah, bade meser bonteng mah wa. Bonteng wa. Bonteng naon weh? Oh, bonteng Australia atuh wa ieu. Oh, di Australia. Oh, kumaha bisa pakai ubar jadi hulu weh? Ah, bisa itu. Oh bisa, kumaha geun ieu teh? Iya, iya. Oh, Tuh, elah. Oh, nah iya tuh. enak bener. Aduh. Bade malah itu penting teh, Wak. Bade tuh jam. Bade meser sabaraha hiji teh, Wak. Ah, hiji deui we tadi eta mah. Oh, Jadi jadi- dua jeung ieu. Oh, iya nya. Tah ieu jadi dua jeung ieu. Heeh. Tah kitu. Sabaraha ieu teh? 10.000, Wak. Oh, berarti hiji deui meureun dewek teh nyokot teh. Iya. Heeh. Sabaraha ieu teh? 10.000. Sabaraha? 10.000. Heeh. 2.000 atuh, Wak. 2.000. Nyakeun atuh ari 2.000 mah. Ya, atuh tah. Tah, Kan, Wak. ya sok. Sarada beda ieu menjelma teh bade galak ieu mah. Aing dagang ayeuna mah. Sagagan wae kira menang ieu na tuh. Batina ampun. Itu budak teh nu dagang bonteng jadi bari cenah keur-keur nya istirahat kayak gitu. Aduh. Biasa. Kamu. Euy. Ci.